patat geuning garantung barodas tape tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melah pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh aponya haji apo aya apo mempargi nyeupah apu tah mah ai apu mah lain minantu bah umri apud tah mah hari apun mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan apun ampun ai ampun melauk leutik impun coba eueuh deui meureunankeun antep ai impun masuk dipake ieu geuning eupan pargi ngamujaer lukut tah mah mun jauh tina impun kana lukut jauh atuh tina impun kana ampun deui alah ramai itu mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha demikan ih demi katengtreman nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh geuning si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang teh cedit geuning eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina heuh syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha dibari duit teu kedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawatos teuing proyogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun simkuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah ngomong hiji-hiji na kan ada di aksaraan MU bade dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak dari paku teh dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai albasiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ieu enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba atuh cicing gara lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong ya gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bereun jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citra Yuda bawa ka jauh bagja nu taya papadana pena stiker sayang tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat ka wangawang lu dulu itu nah amuing nah ya entong nah setek koplok sakila terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan kai
dek ngadu ilmu ka aing Tejo loba Kurawa teh sia Raja 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa di heureuyan nyaho ah meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana lamun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipae aswata mah cenah ka dieu aswata mah cenah ka dieu hei keluar semar keluar aya uluh tuh manusia oh kolot eta didengkek nepi ka hare-hare pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong jauh ka jahana teh di mana belana kanu jadi bapak mana letakna ka jaah teh ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula oh panasan pandalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong soal agama ai sia ngejedong bae tulungan nah ieu kajadian jadi kieu ya jadi ngalah tolong tuna lampah eta Astra Cinga dipun balang landawalan kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng kandang tur pertengtang wong tumarete sampurasun
Duh.